Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Alhamdulillah syukurillah. Tepang deui sareng Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan channel kamemet urang sadaya Megas Pasundan. Sakumaha biasa Mang Acil baris neraskeun hancagarapan anu katunda jajar carios sangsara dihaja tepang dina bagian anu kadua. Kumaha lajeng na ieu carios sumangga urang samititenan ku sadayana namung kade hilapnya boh bilih aya nu teu acan subscribe teu acan like oge diantos kanggo komena kusim kuring supados tiasa sasarengan salamina ngalangkungan channel kamemet urang sadaya Megas Pasundan supados teu kolong kana waktos sumangga urang samititenan ku sadayana jejer carios sangsara dihaja dina bagian anu kadua sorah kapayun. Kebat lampahna Usman beki lila teh beki jauh biasana lamun rek ngarit mah muruka pasir nyorang jalan satapak ieu mah henteu da tujuanana ge lain rek ngarit tapi arek kabur. Jog anjog kanu bala reg eureun terus malika tukang bisi aya anu nyusul tapi jempling taya sasaha terus lempang deui ku kurubutan kanu bala ngahaja mabal ngarah teu kasusud ku bapana jeung ku indung terekna. Aing tebulung bisa keluar ya tina neraka keun sia rasakeun ku hulu sia ditinggalkeun ku aing malah kitu cek Usman ngarasa sugema hate sabab bisa lolos ti imahna dina kaayaan beurang teu kudu nungguan peuting. Tina hantem ku lempang jog anjog ka sisi leuweung Usman ngerasa capek gek liu, karinjang ditunda terus ngahulang mikiran pilampaheun. Nah kamana anu kudu jugjug, can kapikir. Data dimah anu kapikir nate, supaya jauh wae ti imah asal ulah kasusul ku indung terek jeung ku bapakna. Angin letik ngahiliwir, nebak kana dangdaunan, aroyag patinggarupai, ngabagiakeun ka Usman, manu krecet di sarada, sawareh mah ting araclok dina dahan-dahan kai. Aduh, kudu ka mana aing ngarigeus kieu ya? Barang keur ngeunah-ngeunah ngahulang, tika jauhan kadenge, sora anu kokoekan tarik pisan. Gebeg, Usman teh ngarenjag bakat ning kureuwas, pok nyarita. Ai, sora naon eta teh? Anak monyet atawa anak lutungnya? Mani jejerewetan kitu, panasaran aing mah ya. Cek Usman meridang dak dengdek, ngadedengekeun eta sora. Sidi, sora sato anu keur jejeritan. Bener, sora belah kidul eta mah tuh. Panasaran. Disamperkeun ku aing mah. Kitu cek Usman, peri terus ngalengkakeun sukuna, ngajugjug datangna sora. Eta sora beki lila teh beki atra, kokoekan, bangun anu kanyanyerian. Usman beki deukeut wae nyamperkeun kana eta sora, beki atra kuakoekna. Tah, bener. Ti palebah ditu tuh, ti palebah rungkun haur, samperkeun ku aing malah. Kitu cek Usman. Sora eta sato, beki lila beki atra, tapi can kanyahoan wujudna ku Usman. Ieu sora teh
asa geus natitincakeun. Nah di mana atunya wujudna? Moal kitu jurig mah. Ah, piraku aya jurig sorak kitu. Cek hate Usman. Terus alak ili. Barang breh ku Usman kaciri. Aya anak maung jiga nama tiporos kana dapuran haur. Naon eta teh? Ucing atawa naonnya? Panasaran ku aing di deketan, tapi aya ucing kitu. Oh, anak maung jiga nama ieu mah yeuh. Bener, anak maung ieu mah. Kitu cek Usman. Dina hatina ruas, bisi aya indungna nyampeurkeun terus ngrekeb ka manehna. Sajongjongan mah Usman tengah hulang bari nempokeun anak maung anu keroroesan hayang bijil tina hapitan tangkal haur. Usman mikir, pok ngagerendeng deui. Aing bingung, rek ditulungan bisi aya indungna. Teu ditulungan karunya nempona. Bisi paeh keh. Duh, kumahanya? Usman sabil dina pikiranana, nah ditulungan atawa entong. Tapi barang nempo anak maung terus roroesan, Usman teu tegaeun, koloyong ngadeuketan. Ah, aing mah lain rek niat deleka ieu. Justru aing marek nulungan. Sakadang maung, sia ku aing ditulungan. Tapi aing lain niat rek ngarogahala. Aing bakat ning karunya ka sia. Cek Usman bari melong ke anak maung anu tetap roroesan. Anak maung beki motah, disangkana disampeurkeun ku jalma teh rek dirogahala. Keur kitu serepet Usman teh ngalugas bedog. Gedok-gedok nuar tangkal haur anu ngahapit beheung maung. Maung beki jerat-jerit tapi teu dipalire ku Usman. Cicing sakadang maung, ku aing siar ditulungan. Tapi maung tetap motah, ngamuk jika nama sieun dirogahala. Sanggeus sapat, tangkal haur anu hiji nu ngahapit kana beheung anak maung. Tuluy ku Usman teh dicengkatkeun, digeserkeun ngarah rada lega kana beheung maung. Eta maung nojer bari jeung mundur, geblos kaluar tina hapitan dapuran haur. Tuluy gigibrig bari jeung disada. Ari Usman colohok bari nyekelan keneh tangkal haur. Nempokeun anak maung anu gigibrig tuluy melong ka manehna. Geus kitu bretek eta anak maung teh lumpat. Teu lagi geus mubus kana rungkun teu kaciri deui ku Usman. Jig sia teh geus salamet, geura balik kapan loban sia. Cek Usman bari ngasupkeun di bedogna kana sarangkana. Barang keur kitu, hiuk aya angin beki tarik, mani ngaguru handaruan, seah lir hujan silantang. Gebeg Usman teh ngagebeg bakat ning kureuwas. Angin naon mana tarik-tarik teuing? Da ieu mah sidik lain angin saangin-anginna ya. Cek Usman bari jeung alak ili ka sabudeulnana. Jap jempe eueuh nu nembalan. Jeung aneh deui, angin ge leler. Ukur ngahiliwir biasa, ukur ngoyagkeun dang-daunan, teu mantak rabeng kalakai. Sampurasun. Cek hiji sora tinu bala, teu puguh sorana teh, teuing awewe teuing lalaki, da hawar-hawar ongkoh, ngan kadenge pisan ku Usman teh, gancang ditembalan. Rampes, saha eta? Cek Usman, gerobas-gerobas. Sada anu gogorobasan dina rungkun manja. Atuh meni kerung Usman teh, panuna melong ka tempat datangna sora. Anabre,
Ayah hiji aki-aki, bukna cuwiwis, panona celong, huntuna ompong, ari pakaian rarawing, bajuna soeh awir-awiran. Sampurasun ujang, Aki. Cek hiji aki-aki. Oh gening aki, aki teh urang mana, jeung bade ka mana, gening tiasa tepang di dieu. Kitu cek Usman bari mencerong ka eta aki-aki. Aki teh ngahaja nepungan ujang, anu keur aya di dieu kitu ujang. Cek eta aki-aki bari melong ka Usman. Ngahaja nepungan abdi, nah wawuh ge henteu. Cek Usman ngerasa heran. Teu naon kasep, singson wawuh ogena. Sabab hidup geus nyieun kahadean ka Incu Aki. Nya ayeuna ku Aki ditepungan ka hidap. Kitu jalu. Nah, ada tisaprak ka dieu ogenan. Can panggih jeung jelema sejen. Kuring mah teu rumasangieun kahadean Aki. Komo ka Incu Aki mah. Kitu cenah cek Usman. Bangetnya ku heran. Jalu anak hidup teh geus nulungan Incu Aki anu bieu kacilakaan. Namun taya hidup mah meureun, moal bisa salamet. Kitu jalu. Nuhun Aki teh nuhun pisan nganuhunkeun ka hidup. Incu nu mana Aki? Rasa teu ngarti kuring mah. Cek Usman malik nanya ka eta aki-aki. Ari hidup tas ngalakukeun naon bieu? Tas nuar tangkal haur, pedah aya anak maung tah kagencet. Kitu Aki. Tah eta teh Incu Aki. Kitu jalu. Hah? Incu Aki? Asa teu kaharti? Maknya boga incu anak maung. Cek Usman tambah heran pamikirna. Los, ulah masalahkeun eta jalu. Ari hidup saha ngaran teh? Ari Aki saha? Naha atuh bet amang di sisi leuweung. Cek Usman kalah kamalik nanya ka si Aki. Ujang mah licik. Pertanyaan Aki geus can dijawab. Geus kumawani tumanya. Sok jawab heula pertanyaan Aki. Saha Ujang? Jeung keur naon aya di leuweung? Peh bejakeun ka Aki. Cek si Aki mung eleh. Atuh Usman teh ngelehan maneh. Pok ngomong deui. Oh kitu, mangga atuh Ki. Kieu anu sarares lama ku abdi bade dipedar, dibejer beaskeun supados kahartos ku Aki. Mangga dangukeun kieu lalakonna teh. Darak-dak Usman teh cacarita, ngaguar lalakon hirupna. Ti mimiti inget nepikeun ka mangsa harita. Sakur anu karasa jeung karandapan, kadenge jeung katenyo dibejakeun kabeh ka si Aki. Malah pangnanepikeun ka leubeung eta ge diterangkeun asal muasalna. Atuh si Aki teh mani colohok bari jeung kumecrek. Karunyaeun ka Usman anu memang nasibna pikawatireun. Tah, kitu lalakon hirup abdi teh Aki. Jadi abdi mah mios ti rorompok teh teu puguh anu dijugjug, teu boga anu diseja, estu lempang sakaparan-paran, nuturkeun indung suku ka mana wae lah tepina. Kumaha anu ngeresakeun kitu tah Aki? Dadah taringkas. Anaking, horeng teh kitunya. Ku Aki teh didoakeun. Muga-muga sing panjang umur, sing gede milik, luhur darajat.
Aki mah teu bisa nulungan, ukur bisa ngadoakeun. Ngan aki moal poho kana kahadean ujang ka Incu Aki. Anu sakitu ikhlas jeung ridona, nulungan ka Incu Aki, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, cirining bersih hati, hade tekad alus tujuan. Bray, arek ngalalana mah, ku Aki diandung pangdoa. Ulah hangham, ulah was-was, dah kudu kitu ari hayang aya kamajuan mah. Ulah ciret kemuai di imah, kudu mencar supaya motekar, kudu ini supaya sugih, kudu lumaku supaya maju. Bisi isuk jaganing geto, ujang mangikar repot, sing inget wae kaki. Sugan we bisa nulungan, kudu doa wae mah meureun mantuan Aki teh. Dari mere duit atawa dahareun mah Aki teh teu boga. Kaayaan batan sakieu ku ujang ogenan kaciri. Kitu ceuk si Aki nyarita panjang lebar nembongkeun ka nyaahna ka Usman anu keur nadangan lara tunggara atuh asa regreg kana hate Usman teh asa boga kolot boga keur ngabudalkeun ka susah. Nuhun atuh Aki, tapi lamun abi rek nyambat Aki kedah nyebat jenengan naon? Saha Aki teh nu sanyana? Alus cariti jadi budak teh. Sambat wae ngaran Aki, Aki Lodra kitu. Aki Lodra? Bener ujah. Di mana wae lamun hidup nyamat Aki pasti datang nyumponan panyamat ujah. Nuhun atuh pami kitu mah Aki. Permios Ki, abdi mah bade ngeureueuh deui ieu teh. Didoakeun ku Aki. Usman cengkat, terus ngajewang buntelan, karinjang mah teu dibawa. Cul we di dinya, geus teu dipalirek deui, anu dibawa mah ngan ukur pakean. Tapi barang rek mimiti lempang, Usman ngareret ka si Aki, arek pamitan deui ti ditu nama. Anabreh tayana naon. Si Aki teu kanyahoan ngilesna, eueuh tapak-tapakna acan. Hiliwir aya angin ngadalingding, seungit kembang campaka mani melebar, manuk recet di sarada, patembalan jeung baturna. Nah, kamana si Aki? Aki. Sora Usman ngandung aweuhan, anu nembalan ukur aweuhan sorangan. Jiga anu ngalewaan. Usman ngajanteng bari jeung mawa gemolan. Panona alak ilik, tapi si Aki mah tetep teu kapanggih. Tina awahing ku panasaran, Usman murukana rungkun manja. Urut bijilna si Aki teh, tapi dawuhna naon? Ukur aya tapak rada ledug. Tapi da lain tapak jelema, jiga-jiga urut hees mau, nyelegon dina manja. Usman teu boga pikiranna naon, abong uteukna can mencar. Teu sieun, teu keueung, jeung teu boga curigana naon. Geus puguh eueuh mah, leos we init, nuluykeun lalampahanana, dijajabkeun ku angin anu ngahiliwir, dihibur ku sora manuk anu recet di sarada. Barang geus jauh lempangna, tina rungkun kaso jeung manjah, aya nu ingguy-ingguyan, dangdaunan aroyag, jeung kadenge seah sora nu lempang di nu bala. Hiuk aya angin ngagelebug, reup langit teh angkeub, pepedut turun, halimun ngagulung, mindingan leuweung jeung gunung. Gurilap geleger, sada gelap, disusul ku sora guludu. Jigana teh karisa breg-bregeun hujan, damani geus ngagarayot, jiga anu rek hujan gede. Tapi dengan ukur angin ngaguru, hujan mah teu sakecelak-celak acan. Seor-seor angin gunung beki tari, ari kaayaan beki lenglang deui. Anu akhirna, brai caang, mega nyingrai,
pepedut kalabur. Halimun ge kari urutna. Geus kitu, jep we jempling. Jiga anu teu kungsi ayana naon. Ayeuna urang malikandi ka tukang nyaritakeun kayan Hardi jeung Euis. Harita teh geus liwat tengah poe. Cahya sang surya asa beuki moderet panas. Mantak hareudang bayeung-yang, hayam ge pating soloyong bari nareangan tempat anu tiis kayaning ka kolong imah kana rungkun cau jeung sajabana. Nya dina kaayaan kitu, Hardi keur leumpang sorangan, maningaleng hoy panas poe. Kesang nangoprot, tonggongna tepikeun ka base. Aduh, nah itu maning panas-panas teuing atuh. Asa kabina-bina teuing, arek hujan gede gitu. Asa leuwih ti ukuran kaya kieu mah yeuh. Ceuk Hardi leumpang sorangan bari ngomong dina dirina. Terus ngusap kesang dina tarang. Angin anu biasana sok ngahliwir wae, harita mah ngadadak eueuh, dangdaunan caricing. Ngeluk tungkul semu alum, kapanasan teh layu laleumpeuh. Tapi najan bari jeung kitu, Hardi mah terus ngagedig leumpang gancang. Ari sabab beuteungna geus lapar, ti koro asa tuhur hayang nginum. Nya akhirna jog anjog kanu dijugjug tepi ka imahna. Ti kajauhan keneh ge geus gegeroan ka pamajikanana. Euis norojol ka tepas. Mapag Hardi anu karek datang. Aya naon Kang? Mana oleh-olehna atuh? Bari mencerong ka Hardi. Taya naon? Jeung teu mawa oleh-oleh. Ngageroan sote teu kuat ku hanaang. Men cacai buru-buru ya. Ieu Akang hayang nginum ya. Ceuk Hardi bari kalacat unggah ka tepas, gek diuk dina kursi. Ngabaheuhai bari jeung ngarahu. Ih, sugan teu menang oleh-oleh, hanas mani rusuh keluar. Kahayang teh atuh jajan di mana atuh? Apal pamajikan teh kesel, ari aya burueun oleh-oleh maleuheung bae. Kelanan, urang ngabantuan heula cai atuh. Euis muru ka dapur, kop kana gelas jangkung, kop kana teko, terus dibawa ka tepas. Hardi terus nyicikeun cai. Regot cai diinum, beak sakali dengak, rahu, blek nunda gelas dina meja. Kamana si Usman? Ngarit meureunnan, tapi wayah kieu can datang keneh bae. Duka kamana tang ngaritna, da biasa mah ukur mawa 2 karinjang. Geus keun bae ari ngarit mah, buat tuluy ngalasuluh ka ditu. Ngan lamun teu ngarit, teu ngalasuluh, urang siksa, tuman bebenyit atah warah mah. Sapopoe teu digawe. Dah ayeuna sadiakeun sangu ieu. Akang kacida laparna, bari jeung panasna, kacida pisan poe ieu mah yeuh. Mangga Kang. Geus kitu Euis teh ngoloyong ka dapur. Anu maksudna arek nyayagikeun keur dahar anu jadi salakina nyaeta Hardi. Sok hanyakal pisan. Waktosna anu parantos nyekapan. Jejer carios sangsara dihaja dina bagian anu kadua dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Insyaallah Mang Acil Gentra Suara baris nepangan oge ngalajengkeun deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun tina naon rupi perhatosanana, sihapunten tina sagala rupi kakiranganana. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan dipungkas billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.